Zaman nepi ka kieu nya kealaman kudek zaman jenungat zamanan teuing ku budak ge mah brak nu matak berak jeung ayeuna ti ayeuna keneh tatan-tatan jeung hareupan waktu nu bakal datang ayeuna keneh ge geus karasa kritisna masyarakat teh di kampung di kota demokratis jeung Pancasilais supaya dilindungi ku undang-undang gitu. Ulah ngaruksak pangwangunan nu geus aya. Nya. Tak kitu euy amanat teh du komo tahun 2000 sekian macana geuning kumaha carana sangkan eta cireng teh bisa jadi makanan anu payu di pasaran. Ya, loba pan. Sempat dirujak Cirengken pan pantes. Bugisken. Ganti ngaranna. Kita grepek. Dina zaman kiwari mah kari mikir wungkul nu matak pamarentah aya ngagupay supaya naon neangan sumber daya manusia yang handal yang berkualitas nya ngebutuhkeun wawasan anu internasional terampil jeung sajabana nu matak aduh ka adik-adik ka barudak-barudak sok sakolakeun ka ibu-ibuna ka bapak-bapakna eta barudak teh sakolakeun jeung jalalujur lamun teh mah urang isuk-isuk ini sakola sore pasantrenkeun giringkeun ka masjid giringkeun ka ustad ka mardasrah nya iringkeun ka mardasan madrasah cenah ngaji cenah apa ieu bag-bagan ilmu agama sabab naon lamun urang ayeuna terus Kene nu geus mangeus. Nah kungsi. Nu penting ti ayeuna ka hareup cing baleg. Bener. Ai ka batur karos nu heueuh mah patahan baleg ai sia. Hei. Lain meni gregetan. Kumaha? Kumaha? Make doraka non teh hirupna ladang aing. Nah, lamun eueuh aing nyatu di mana lah. Nyaho luar negeri itu manehna. Nyaho luar negeri. Kitu. Matak dina kiwari mah dina zaman kiwari teh mongkeun jasa boh ka nagara boh ka bangsa. Nya. Malahan ceuk paribasa oge gajah mati na gadingan mau. Kang, hei. Kang, eta lepat paripaos teh, Kang. Hah? Eta paribasa teh lepat isin ieu teh payunan pamiarsa kumaha? Eta paribasa neme akang pabaliut nular satu Kang. Pabaliut kumaha? Eta pabaliut neme paribasa. Gajah mati na gadingan meninggalkan mau. Akang. Pabalit. Teunya Gajah mah meninggalkan gading, sanes meninggalkan maung, sanes. Nular sok. Sing-sok bejaan nu balik ka kumaha? Anak kumana bejaan madura mah teu bisa. Sing-sok anak bejaan. Kieu ya Kang nyarioskeun paribasa teh. Sing-sok. Gajah paeh ninggalkeun gading. Eta mah bener. Girig sia meni leuwas aing. Itu nyaritakeun paribasa teh. Maung paeh ninggalkeun belang. Heeh. Manusa paeh ninggalkeun jasa. Ka bangsa, ka nagara jeung agama. Ari nyaritakeun paribasa teh kitu ngidap sareng malah pegenang. Kasih ngomong. Ulu. Itu juri. Gitu. Ceuk na hate ge. kumaha? Si anak eta kakara bener. Kumaha cing? Dan ceuk na hate ge kitu dewek teh. Cing. Gajah kajasa na gadingan meninggalkan mau.
Goblok sih teh. Buat nyelentang gitu. Gak serentang deh si eta tuh. Dek di baledog mah lumpat ke sendiri. Aya kasihan berarti teh. Sugan aing lutung bieu mah. Heeh. Gitu. Hayang teh mongun ku anak. Gajah kajasana gadingan. Itu ka hareup atuh. Itu atuh. Waduh eta ngomong. Lain lamun jadi awewe geus 300 kali masih boga salaki nya tah. Sayana ge teu gablek Diri teh meuni kitu sia keur jiga tamusu teh. Letorogan. Lain lagi. Bir bercinta. Oh, aduh. Tapi teu boga pamajikan. Bina-bina paingan kontrak wae saya hirup. Kapan kontrak mah kodrat di Gusti. Lain kodrat di Gusti siana teu mikir. Amur teu nya Kang. Da pangeran mau nguarek ngarobah nasib ieu moal. Kontrak. Dua sisi lain kudu ngarobahna. Ada abur-abur wae bukan duit itu. Terus dirobah ku Gusti mah dipangmeulikeun da kudunungan masalah. Aduh. Eta da ngandel kendunungan wae. Sakitu dunungan keur kuliah tanpa pemikiran akhirat. Dunya teu nepi akhirat komo wah cilaka we. Ulah lalawora deuleu da moal lila hirup di dunya teh moal. Kunci di ayeuna keneh tabiwir teh kaput. Lah, mau bisa barang dahar atuh dikaput mah. Iya mah. Oh, mun dioperasi. Biwir kaput. Mun sira dioperasi dikaput atuh mau bisa barang dahar. Aing mah cenah ceuk sakao cenah ke di akhirat teh urang teh bakal ditanya nu ngajawab. Ieu we leungeun. Leungeun nu ngocoblak mah teu. Tapi heueuh bener. Plok. Pok. Plok. Matak pangkoplok-koplok nama tukang temok. Heeh, kop. Plok gitu. Ya. Sorana. Ya. Ai biwir di kaputna kumaha? Biwir. Jarum jeung gubenang. Padkurullaha dikron kasira. Jadi elit migawe innalillahi wa inna ilaihi. Jadi asati Allah mulang. Allah. Coba ieu leungeun kembali lagi kepada jalan Allah. Mulus kaituna ge. Sok, ieu mah rajeun aya menyebutkeun innalillahi aya nu maot. Aya pasaran ningali waco innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu nyaho pasaran mah dek dicet. Ya. Pasaran rek dielas. Pasaran dek dielas innalillahi sia mah. Ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Tang kerek maut oge di mana malakal maut datang teh la ilaha illallah Allahu akbar. Plak. Halus anu kitu. Nyaan da tuman. Ditumanan teh. Keur hirupna keur cageurna kitu. Tuman bener. Mangih naon-naon teh la ilaha illallah Allahu akbar innalillahi wa inna ilaihi astagfirullahaladzim subhanallah. Tuh. Tuman ta. Kumaha ayeuna mah teh da titajong sotik anjing. Gitu. Ruwah sotik goblok. Engke teh rek paehna ge kitu we. Datang malakal maut teh anjing guprak. Nya. Wah, silaka atuh kitu patuh. Mana kitu? Benar. Nyawana teh mau nepi ka erat abus gitu kena bagong. Ada tumana kitu benar. Cuk malaikat teh aing malaikat teh nyabut umur sia. Sorry beh. Aing nyebut babeh. Heeh, ka malaikat nyebut babeh. Heeh. Data di mana geus tuman dikir teh kitu. Nya. Benar, ditumanan naon. Tumanan, takomo di kampung mah geuning ibu-ibu utamana. Ibu-ibu boh rewas boh naon teh geuningan kana jorang lumpat teh. Atuh teh ka. Gara pek boh aya gelas ragrag. Tapi punten ieu mah sanes jorang ieu.
ieu mah nyaritakeun tina kebiasaan jelema lain ieu mah gelas peupeus teh kamar guprak was astagfirullahalazim Allahu akbar par kuduna kitu ta islami teh kitu ieu mah lain kanyut sia aya teh nu kitu demi Allah aing mah aya Aing gubrak Anu leuwih teh eta aya. da aya anu kitu demi Allah aing mah sok Bener atuh Kang. ieu mah nyaritakeun Benar, kudu nepi kan. Sing nepi kana aya ieu mah aya jelema nu kitu aya sing nepi da lain bohong lain caboka nyaritakeun unyanya Kang Akang. ieu mah nyaritakeun teh anu nya gitu Ya. Nu aya kejadianana tah bener. ngan teh keukeu nu bageur teh Teh keukeu mah bageun. kitu Kode gembel. sia kunci cenah kitu Asia lahir. nah kitu sia laer bujung laer Tubuh lahir mah sama. Loba nu kitu teh. loba Cina matuhnya Kang. cenah matuh di mana geus matuh mati nya hirup oge moal mota Moal. salilana narima papata lain narima papatong belum gitu ya mah nyaritakeun Dangukeun teh ayu. ya iya mah gitu aduh alhamdulillah yang nu narongton teh geuningan ti frekuensi 352 Sadayana. Padepokan Pawayangan salam baktose ka Mitra Mukti 352 nu aya di Sero Sero. nya salam 5155 semoga 102 selalu nya ti Juliet Julu 10 AGS AGS. nya Wilujeng kopi darat. wilujeng tepang dina wengi ieu tak kitu mi HPW ka ibu-ibu di Pawayangan kade di mana ruas teh kadenya Kade. gentos engke mah entong kudu kitu nya ulah cara Teh Ayu genti nya tak kitu Boim kade Ulah aya Ya. oge. bisi engke datang malakal maut cuk malakal maut teh assalamualaikum parantos waktosna dugi ka waktosna ayeuna kedah muli oger aduh breaker nu kitu majigana nyata ulah bega kitu cing islami lah tina tekadna tina ucapna tina lampahna teh islami gitu al islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisana jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeuna teu cing lisana heula nya leungeunna silaturahmi jeung papada batur urang sadarea nya mayoritas pan di negara urang teh agama teh Islam. Mayoritas agama Islam 80% di negara urang teh agama Islam. tah tina 200 juta penduduk dicokot 80% seberapa? Jadi 80% tina 200 juta seberapa? 180. 180 juta anu agama Islam. cokot teh ku fakir miskin tinggal 100 juta ulah cokot 100 juta na salawe juta we anu mampu nya salawe juta di negara urang nu mampu na saminggu neuneun duit 1000 kali 25 juta seberapa? 25 miliar berenang Kang. 25 Miliar. tah 25 miliar setengah miliar sadesa nyieun masjid di unggal desa ya Maburuk Puasa tahun ya Kang.
Hanggeusnya Aberes. 50 desaeun 50 desa. saminggu tah tina 1000 umat Islam nu sadar ulah nepi ka kieu di sisi jalan geura aduh kitu tah aseupan di kieu-kieu Nyair Amin. ayakan era lamun atuh agama Islam mayoritas nepi ka kitu Bener. nya Bener. coba lamun 1000 saminggu umat Islam tina 25 juta 25 miliar salurkeun komo 100 500 juta ka tiap desa nyeun masjid nu agreng nya cacak tina 25 teh kitu da bagja geura sok oh nya kan bener lah monya aya agama batur anu tidak 10% teh bari jeung dibagi-bagi ala lagreng tempat ibadahna Halus. nya Bener. nah ari urang itu namprak di jalan deh bari jeung batur mah teu namprak di jalan Teu. nya kitu geura sok kasadaranana Kesadaran sadar beragama sadar bernagara sadar bermasyarakat nya Tenan. sadar bernagara cing inget itu negara urang keur urang hak urang wajib dimulih ku urang hasil dage keur urang ke Kene. gitu Laras. sadar cenah bermasyarakat heung narek paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai antai tangan terek jeung saha Jeung papada urang ya. jeung bapada urang da Tenan. sadar beragama cing inget kapan urang teh bakal Maon. maut naon anu kudu ditinggalkeun jasa anu Hade. hade amal anu Hade. tuh itu sok nya Laras Akang. saling wasiatan jeung papada urang jeung papada babaturan Saling jungjungkeun. saling jungjungkeun saling pajukeun abeh teu rugi Laras. demi wanci manusia bakal panggih jeung karugian nu kumaha nu marugi angin jalma anu iman jeung anu amal soleh jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar Sobar. marugi tah Laras. kitu cek dek oge sok hiburan lah sakedeung mah Nah, hiburan sok kayaknya. heh Hiburan naon kayaknya. salin heula nya Sok sakedeung salin heula atuh kayaknya.